Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui hanca macakeun tafsir juz amma Al-Qur'an ayat juz 30. Ayeuna urang ngawitan heula di surat Al-Fatihah dina babna nyaeta pangjajab heula ti Mufasir Ustadz Suhendar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Ulas tur Maha Asih. Sagala puji kagungan Allah nu ngurus sakabeh alam, nu Maha Ulas tur Maha Asih, nu ngawasa poe wawales. Mungka Gusti abdi sadaya ibadah jeung mungka Gusti abdi sadaya nedapi tulungan. Mugia abdi sadaya dipancetkeun dina jalan anu lempeng. Nyaeta jalan kahirupan jalma-jalma anu dipapari nikmat ku Gusti, sanes jalma-jalma anu dibenduan ku Gusti, oge sanes jalma-jalma anu salasar lampah. Surat Al-Fatihah kaabu surat Makkiyah nu turun di Mekah samemeh Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Serta surat Al-Fatihah turun sabada surat Al-Mudassir. Numutkeun Imam Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah mibanda sababaraha ngaran anu tiap-tiap ngaran mibanda harti anu mandiri. Di antarana kahiji Al-Fatihah. Kecap Al-Fatihah artina bubuka. Surah Al-Fatihah minangka surah bubuka anu sampurna pikeun Al-Qur'an. Sarta bubuka anu sampurna pikeun pirang-pirang kahadean. Nu kadua As-Sab'al Masani anu mibanda harti 7 ayat anu diulang-ulang macana dina salat atawa diulang-ulang eusina dina ayat-ayat Al-Qur'an. Dina ayat-ayat Al-Qur'an sajena. Katilu as-sholatu nu hartina doa. Surah Al-Fatihah ayat-ayat ngeusi doa jeung pengakuan hamba yen Allah nu Maha Welas anu Maha Welas Asih anu layak dipuji. Diibadahan jeung dipenta tulung. Nu kaopat alhamdu. Disebut surat alhamdu lantaran eta kecap aya dina ayat kadua. Nu kalima ar-ruqyah. Lafaz ar-ruqyah mibana harti jampe. Maca jeung ngamalkeun kandungan surat Al-Fatihah lil ibarat jalma anu dijampe. Bisa nyingraikeun jeung nyageurkeun rereget hate. Kagenep al-asyasu mibanda harti pondasi atawa tatapan hirup. Surat Al-Fatihah ngeusi ajaran ketauhidan sangkan hirup istiqomah. Nu katujuh al-waqiah. Lafaz al-waqiah hartina nu ngariksa. Jalma nu maca jeung ngamalkeun kandungan surat Al-Fatihah bakal meunang pangriksa jeung panang toyungan Allah tina pirang-pirang bahaya. Kadalapan asy-syafiyah. Asy-syafiyah artina anu nyageurkeun penyakit hate seperti hasud, bohong, takabur, ria jeung penyakit hate sejenna. Kasalapan al-wafiyah. Al-wafiyah artina sampurna. Al-Fatihah kawilang sampurna ditilik tina redaksi jeung eusi serta kudu sampurna nepi ka tamat lamun dibaca dina salat. Kasapuluh ad-du'a. Kecap ad-du'a artina pamenta. Dina eta surat
dina eta surat ayat-ayat nu ngeusi pamenta doa sangkan dipaparin hidayah jeung dipancekeun hirup dina Islam. Ka-11 al-kanzu. Lafaz al-kanzu artina simpenan atawa bekal. Al-Fatihah jadi bekal nu luhur ajena pikeun yang hareupeun hirup sangkan aya ridho Allah dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ka-12 umul kitab atawa umul Quran. Umul kitab artina indung Alkitab atawa umul Quran artina saripati Al-Quran. Surat Al-Fatihah minangka puseur jeung gurat badagna Al-Quran nu ngawongku keimanan ka Allah nu mibanda sifat Allah Subhanahu husna ditema ku kasanggupan jeung janji pisini hamba anu rek sumujud jeung menta tulung mungka Allah serta dipungkas ku pamaredih mangrupa doa sangkan dipaparin hidayah. Istiqomah dina akidah jeung pancek dina ibadah nutur galur contoh Rasul utusan Allah nu jadi uswatun hasanah keur sakumna kaum muslimin. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Wahendar. Qulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.